cek kurang Inggris kumaha tah. Better late than never. Waduh, Lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. warah eta Iya saya. kan? Betul. Aing dia cepot ayeuna lain cepot baheula. Oh, Hebatnya gaul. Ayeuna mah berubah gaul di internet aya aing Facebook-Facebookan heuh. Website Ya website aya gini. www.cepot.com. Dot eta cepot dot. Harap jaipongan dewek rek nikah nu kanteng. Atuh lamun kitu mah tutup lawang si kotakan. Aya rek amak meureun ilmu eueuh. Alah. Tabah hirup. Abong lain rombongan sia teh. apa salah tuh? Gaya kageureuh. Di dieu meureun anu disebut ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana. Ampun. Tong boro jeung nu jauh jeung nu deukeut oge beda. Beda pasangan. Kudu Bae ngamaklum. eta teh. Ieu teh kahalangan pisan ieu teh kudu ngalak seukik. Mohon. Ari da sesah atuh parantos ieu sesah. Lain sesat, lain jagongan ku bata. Teu kreatif ah. Oh, ada teu katingali teh. Mohon. Eta da atos pameng eno kumaha tuh? Hah? Kumaha tuh? Alah. Mun bisa mah nilaan ya. Gitu. Ya. Mohon dah. Sok sakedeung. Sakadeng sing lahan bongkar-bongkar kitu bongkar. Lain loba anak buah sia teh dadan. Ye nepi ka kieu. Upami teu dibongkar gaji. Hese. Jasa ngahiji ka handap dipaku. Ah, anu kata bisa euneuk. Biasa teu. Nah. Bantuan kuno nonton kayaknya. Tuh. Di PRI gerayo aya perusakan yuk. Boleh hitung demo we dah. Aya nu demo. Heeh. Tah gitu. Punten. Alah. Ketika cekas saya nama tuh. Da ieu demokrasi teh da dewe mah milu ka jelema loba. Nyala ras. Alah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nya euy. Mohon. Aduh, yang Pulang. alhamdulillah wa syukrulillah. Dina danget ieu wengi ieu pisan. Laras. Nyaeta TPRI Jawa Barat. Milangkala anu ke-25 Oh, Ulang tahun Perak. ulang tahun Perak TPRI nya. laras kieu. Jakarta Bandung teh. Jawa Barat. Jawa Barat. Mudah-mudahan jaya salamina Amin. berkumandang di udara Laras. kalayan tiasa nayangkeun budaya-budaya lokal. Walah sae kula. Hah? Oh, Oh bayangkeun dadalang teh sa Jawa Barat teh leuwih ti 3.000 wah, langkung seueur. nya. Tanggap saudara. Heuy. Alah CS ka dari ieu barudak. Akang barudak. Babaturan dewek mah barudak hungku anu mere rezeki ka dewek teh barudak lolobana mah. Ya laras. Naon sababna apa anu disunatan teh budak. Tanggap akang. Heeh. Pan indung bapana teh eleh, alim teu disunatan mah lamun teu ngap mang cepot giri hadiah 3 gitu. Itu panjang. Heeh. Lajeng. Itu nya teh geus sarorea mah anu ngawayang teh dina duit leutik mah. Ada wae nya. Akang mah kitu we 70 ka luhur kan.
lain guna naon aya dewek nerima murah teh guna sarua aja ngabunuh dalang-dalang nu sajen. Laras. PK ayeuna dewek ayeuna narima 1,5 juta saya panggung. Mohon. Pinuh tak? Waduh, malepat. Pinuh ku wirang. Kan meureun terus. Mohon. Mereka sempetan ke dalam Ya. Kang Bulan. Aduh Kak sesepuh TPRI Bandung nuhun ya Laras. dipasihan kesempatan di nararaga ulang tahun TPRI anu ke-25 Mohon. Kaang okene gitu. dirgahayu mudah-mudahan kudu reueus urang di Bandung boga TV. Oh, laras atuh. TV nu urang teh Laras urang kudu urang hak urang wajib dimulai ku urang eta. nu matak pantes ayeuna TPRI Bandung nayangkeun nu ngaminggu wayang golek saha we dalang nama Ya, sahana seueur ulah. Tong Ya. kumaha ka Giri Harja wae nya Kang. entong na loba dalang kitu. Mohon. Heeh. Cenah eta dalang aya nu teu rame wayahna Wayahna. tayangkeun we. Cina berusahanya. Sabab naon bisa na aya nu rame teh aya nu teu rame. Nah, eta beres akang. Heeh. Oh. Laras. Tah ieu lemahna dina ieu tambahan. Tah. Gitu. Oh. Sabab ai keur dalang mah euy tiada hari tanpa inovasi. Walah. Tiada hari tanpa kreativitas. Laras. Belajar terus, long life education. Waduh, beres. Sepanjang hidup kita belajar terus. Oh. Sanajan dalang geus kolot. Oh, Bucu baca mah kedahnya. terus. Rasul oge pan gitu. Laras kumaha. Kawit ayat nu katampi teh Iqra. Uluh ieu laras. Baca. Baca teh lain macam buku. Lain buku-buku, kabeh bacaeun. Alam. Ya? Mohon. Tapakur, tadakur, tasyakur. Mohon. Laras. Baca terus. Mohon. Cenah eta geus kolot, peke ku barudak ngora kanya kuring mah geus kolot. Tah. Cing era ku urang kaler. Kurang kaler kumaha. Kumaha ta? Urang kaler, urang Inggris, Oh, Ada orang tua. kumaha ta? urang barat, Cek kurang Inggris kumaha ta? better late than never. Waduh. Hartosna. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Walah eta Iya saya. kan? Betul. Aing ja cepot ayeuna lain cepot baheula. Oh. Daripada gaul. Ayeuna mah berubah gaul di internet aya aing Facebook-Facebookan website Nya website aya geuning. www.cepot.com. Dot eta cepot.com teh aya. Lain dot atuh belagu. Kang. Hah? Jeung sumping ka Bapak Bupati Kabupaten Bandung aduh. Bapak Bupati Bandung ka dieu. Kali di Payun Kang itu. Bapak Dadang Nasir. Oh, Alhamdulillah Pak Haji Dadang Nasir Sumping Bupati Bandung. Bapak Haji Ahmad Johari Sumping. Bapak Haji Ahmad Johari Sumping. Oh, Sumping. Pak Jo. Pak Hajo. Nuhun. Atuh tadi Bapak Wakil Gubernur Sumping. Tadi Mohon. atas Sumping, Parantos. atas Muli. Tos. Nuhun. Ujang we atunya. laras. Eta Bapak Dadang Nasir Sumping nuhun sabilulungan teh hanya raksa desa. Sok rojong ku sadarea. Sakedahna tama. Sebab naon? Dina mangsa ngeyeuk dayeuh ngolah nagara kecukup ku bupati unggul. Polok laras. Tapi tanpa sabilulungan gawe barang paheuk-heuk leungeun pantai-antai tangan pamohalan bisa ngawujud. Antara pemimpin rakyat. Heeh, ngahiji. Laras. Gitu. Bener. Mohon laras. Ulah nepi ka pakia-kia, ulah pagirang-girang tampian. Ulah silih andalkeun. Atau dina widang keamanan pon kitu. Naik keamanan teh kudu cukup ku polisi unggul, urang ge bertanggung jawab eta teh Siskamling jeung sajabana nah nutupan jendela, nutupan panto, nulakan jendela, nulakan panto rek nitah polisi wae. Urang oge kudu ngaboga rasa tanggung jawab heuh. Laras. Atuh dina widang kebersihan. Tuh bacaeun eta oge. Bacaeun kumaha Kang? Bayangkeun lamun eta runtah Ya. kurunyung teh hujan kabawa karena solokan-solokan menet dina got banjir jadina rugi batur Banjir Cileunyi. di buruan saha we aya runtah we ngeureuyeuk kanya Bisa karena tempat. heeh
nah gitu Oh. disiplin da ieu teh dunya teh ruksakna boh di daratan boh di lautan teh uleungeun-leungeun jelema Ya, gitu bener. Terus oh katerangan ieu dunya ruksak kumaha tuh aya. atawa ku kucing bener Nya, Terus kira aku kucing luar kainya. sagalak-galakna ge mau Moal. nya Nya. anu dihakan dengan ukur sewet daging can aya hiji kajadian ayeuna mau ngatrok-atrokan ka warung dengan lenca dengan redok aya keur ku lain laras. alah tos di Cimahi we teh dek euy Oh, Cimahi ngadeblok. ngadeblo lumayan gaji kedua aja per Beres. Pelayakan ke buru-buru sia ilit ka itu si oga karunya Antep eta lah. Dan sami putrana itu ge. heeh Kedua, kayaga ke 2 kali gaji. ya dua hati dua. jadi ieu ruksakna dunya teh ku leungeun aja Jelema. jelema boh di daratan boh di Lautan. tuh rek nyalakeun saha da bongan bangkong bongan bangkong kacai teh dimanikeun bongan hirup bararohong pasini teh dijadikeun bangkong di kongkorong pujang kacai ngajingjing cameti Artosna. bongan hirup loba ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati Yo. Gitu Kartosen urangnya ke Prof. ngomong ayeuna masak meringkak bulu punuk aing mah Kumaha? tukang newak ditewak Nya tukang ngahukum dihukum tukang mariksa dipariksa hah? Lamun aya jelema koruptor gitu bejakeun ka Dedi dibacok wae ngatingan itu Iya, Dedi bedog. udah disebut kurang babakan Surabaya aing teh bisa ngadek nu kitu Beres. tapi eta teh kena ku hukum deui Ulah kalebihan bertindak. heeh percaya si lain Allah nyeun neraka Yang percanten atuh. yakin Yakin. teu ragu-ragu benar Laras. atuh teu kudu ku urang da Allah ge geus nyieun neraka geuna aya pi tempateunana Ulah. heeh percaya pemerintah geus nyieun pangbuyan Percanten. percaya pemerintah geus nyieun polisi Percanten. percaya pemerintah geus nyieun jaksa hakim Percanten. percaya Percanten. heuh ku si lain atuh ulah hakiman batur Oh. heeh Ulama yang ngakim sendiri. tak itu cenah eta da karurang ajar cenah eta mah oknumna Ah. dari hileud mah ayeuna simulna bapak tani melak peuteuy teh jeung hileudna Laras. tapi di mana geus peuteuyan eta hileud ujug-ujug aya di jero peuteuy ka mana jalanna cacak peuteuy tah Kamana aja tah? komo negara hileudna teh riap pisan Oh, bubu. Ya. Dia gede na. heeh model ayeuna ke kampung-kampung geus jadi bahan komoditas geuning minuman keras Nya ekstasi mirasnya. Oh. miras teh jeung sajabana ayeuna narkoba narkotik tong ku eta wungkul anu teu boga duit lem dibeli Laras. ngelem geuning heeh daligdeug ngomong mari ngomong balelor Ngomong-ngomongna. pokoknya lah dong macam-macam anjing ku aing aya macam-macam bejakeun aing ka Dedi bedog aing dibacok demi Allah anjing aing eta demi Allah dibawa kana mabok Jeung demi Allah jeung anjing. heeh gara pek bayangkeun ku si lain leuheung eta mah Leungna leuheung da lantaran nginum aya. kan kurang ajar mah nu teu nginum mabok Ada moal aya. Mana aya? mabok naon kakawasaan mabok pangkat jeung sajabana nepi ka perebut gini heeh Laras. bayangkeun da orientasina kana kakawasaan lain dek jadi medium boh jadi wakil rakyat boh jadi pejabat heuh Laras. nya Nya nu diurang. lamun orientasina kana kakawasaan ka ituna bakal tega ngahalalkeun kana sarupacara heuh Mohon. duit negara duit rakyat dileg-leg terus bener Laras. kolot baheula geus ngomong Kumaha? dijanjikeun Kumaha tah? lapah beunteur
kurang ulah ditiru Laras. odong mut odong barang kan cacing ngareng kodi santok Denyahoon di jero aya usupan nu matak cing dari riwil geuning ayeuna di Bararui Cetak ciri. si goblok eta paduli teuing aing buat goblok oge nya ulah goblok teuing ulah kasar-kasar teuing cara bisa anu kasinggung paduli teuing tong baru kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing paduli teuing beres akan laku lampah sorangan Kada ratu tara ngahukum pemerintah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri mula kade buah hade mula goreng buah goreng itu cek aing ge ulah ngewakan nu garoreng lah doakeun nu kitu teh panghadena jelema lintang teh ngahampura ka jelema nu geus ngadoliman urang Eta teh. ulah dem-dem heeh sebab lamun urang dendam itu geus eling aya urang dendam terus pindah ta dosana Parah eta geningnya. heeh da jelema mah aya kurobah heeh Laras. tak itu mudah-mudahan cing bisa ngararobah sikap da Allah mau bisa ngarobah lindang ti urang sabab naon sabab sarana jeung prasarana geus aya di urang akal pikiran budi pamilih rasa perasaan nah teu dipake atuh nya Laras. matak di dia pentingnya urang kahirupan dunia teh aya nu leuwih alus dibatan kahirupan dunia nyatana akhirat Laras. surga pitempateunana jelema anu iman jeung takwa ka Allah surga teh bahasa kawi teh bahasa Jawa naon kecap tina teh bahasa Arab nama jannah Jana. jannah teh tempat kenikmatan kebon Eta teh. kebon teh ya biro buanin uhulaha artina anu reumeuy ku bubuahan Laras. peketeng posileung aing indit ka kebon geuning nempo bubuahan boh rambutan uruy teh heeh tah sawarga teh kitu segala nyam di mana atuh tak kumaha di dieu hate pek geura pelaka naon eta hate sabab naon sabab dina hate aya nu jadi tanpa dipelak Sapartos. pan anu dipelakeun mah cing soleh maneh teh jang cing pinter cing jujur cing bener tapi dina hate aya nu jadi tanpa dipelak naon syirik pidik jaya kaniaya iren paraten dudupak nurumpak mupat simuat ujug ria takabur nyaci nyaci siksik melik tekaupan tepayaan cap jahe buntut kasiran merege hese pedit jeung lobol baduy itu kayak nu jadi tanpa dipelak teh nah gitu ngaji tatanya ka kiai ka ajengan ulah dijauhan teh Eta teh. heeh ngan dina pelebah urang narimana oge di mana urang ngabejaan ka batur ulah disada tapi kudu ngomong ulah disada beda deui disada jeung ngomong ulah disada tapi aing ngomong mah make aturan Laras. make akal pikiran budi pamilih rasa perasaan make ilmu make data-data nu otentik berargumentasi eta ngomong ai disada mah teu beda ti beo gerepek beo assalamualaikum beo tah ditanyakeun ku aing naon teh hartina assalamualaikum gitu terus tah eta disada lalolobana anu mah jelema teh disada Laras. heeh naon sababna Naon tah? sabab lalobana di urang mah doktrinasi pragmatis tidak berdasarkan empiris heeh beda pengalaman kudu berpengalaman hirup maju heeh Laras. tuh rek arinit tong sebenarnya direret Ada blow nih eta. heeh dek kadeblo kade sia kajari tem nah di sana ditemai nama ya masjid maksudnya yang daerah sholat gitu nya di baheula ke masjid mah alah ya ya
mohon lantos pisan. nu matak tak itu mah tahajud ulah ditukurkeun jeung mangga butuh Eta teh. Tukerkeun kumaha? atur lamun kitu mah jadi jual meuli jeung Allah Oh. cing ikhlas ya jeung cing ridho. Ya, bener. Kadang-kadang geus tahajud teh geuning pamenta muniriam Oh, urudulnya. murudul ka Allah teh ya Allah cing pun anak hayang kabori motor dibatas pamentana tadi kumaha lamun Allah rek merebus pan maha beunghar Mohon segala. lamun mondang kumaha itu kumaha nu mere ulah dibatas ku urang nya Oh, laras. itu cing ikhlas cing ridho pengabdian ka hadirat Allah Subhanahu wa taala Alah. pek pikir ku hiling di PRI BRI. alah marketingnya kudu alus ya cek Marketing Pada saya kumaha. pemasaran anak gitu. jadi pan anu rek iklan teh loba Ya, Mohon. pasti. Oh, Daya tarik tapi dari anu iklanna dari anu etanana anu perusahaanana mana dah? cenah lamun dalangna teh anu mambung gitu Nah, itu sok aya. gitu deui Aneh natenya. mata ka aing warung goreng teh gitu Ya. cenah gira harja tilu deui hor lain kahayang kuring kahayang perusahaan Nah, itu. dina TV mah dalam lain kuring mung mana mayar Nya ada eta mah laras kitu pisan. teuing atuh mudah-mudahan kaharep Mohon. nya Laras. sing biji gede harja tilu nu ratusan Amin. model ayeuna dewek ayeuna ngagemleng Aya. si dadan tadi papatahan si oga tadi papatahan geus kitu baru bakat Mohon bakat nak tamanya. Ken. pokona mah anu palai jadi dalang pinuhan heula ilmu lain si Asep Sunanar geus pinuh Sana. si Asep Sunanar ge keur ngeureuyeuh keneh diajar loba keneh kalemahanana loba keneh kasalahanana Laras. sabab naon ngadalang ngawayang beda Nah, bener kumaha? paling ngawayang menyaritakeun lalakon wayang kurikulumna ngawayang teh amardawa lagu antawacana karawitan tuh sabet eta ngawayang Ari ngadalang. aing ngadalang mah dalang sebagai sutradara Ya. dalang sebagai pemain dalang sebagai pendakwah Ya. dalang sebagai pelawak sebagai mata kudu pinuh ku wawasan mata tiada hari tanpa membaca tiada hari tanpa ngadengekeun berita Belajar. bener Laras. naon deh situasi zaman kiwari nu dicaritakeunana negara Mohon. negara Astina Amarta Wirata di jero negara politik budaya hukum ekonomi tek begek teu hanteu dalang kudu nyaho matak teh mah kaharep teh dalang teh kudu gelar kaharep sakola cing leluhur Ya. ulah cara si Asep SMP ge tamat Tapi ari gaul mah wawasan luas mah. gaul hirup mah Loba tatanya, loba maca gitu. alah Pak Haji Abu Bakar Bupati Bandung Barat ayahnya nuhun aduh cermat tadinya teh Naon cermat? nah Cermat. eta teh anyuran Bupati Bandung Barat cermat Cermat. tanyakeun ke Bupati hayang jauh Logo na eta. rojong ke masyarakatna Laras. alah alhamdulillah ya Pulangan. Naon teh? mudah-mudahan sakali deui teh akan saparakansa eta ge Pak Haji Sidik cenah pageto Senin angkatna umroh Mohon. didoakeun Mohon. mudah-mudahan Salametnya. selamat mulih deui kalau masih urang heuh Amin. 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 gitu